Hebatna wali Allah teh kitu nu mantak ngeunaheun jeung wali mah. Babargan jeung wali teh tentrem sebab naon mentah moal hayang henteu. Pan urang nu kabet ge asal urang berangkat hayang anu. Asal ulah berangkat minta anu. Asal ulah tumbun anu mah. Di aing sakali bae kieu lamun 10 kali beak harta aing. Teu betah aing sia. Mantak jeung Kiai Golkar mah tilok anu betah. Jeung Kiai pamarentah tilok anu betah, pamarentahna ge geus teu betah. Asal diondang minta anu, asal diondang minta anu proposal ambuala ya teu betah. Teu betah, tapi lamun jeung ahli Allah betah. Sebab minta tilok dibereng teh aya. Geus. Sabodoh teh betah urang ala sieun. Sia sih beki naon sih sabenerna? Anu teh hayang, anu teh hayang, anu teh hayang sieun ya aing mah sia. Aing mah teh hayang, ieu teh hayang, ieu teh hayang aing sieun da sia. Lamun diberi hayang, diberi hayang. Nah, sama ternyata. Lu sama gua sama-sama orang koros ya ternyata.